Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangudeui mitra sareng sim kuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun hanca nu kamari dina judul Siluman Belut Bodas bagian ke-20 kamari bagian ke-18. Kamitra baraya dulu di lemur baraya nu di kota tong hilap da like di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng sim kuring Kang Gugun di Banjaran. Mangga mitra urang raskeun hancan ku kantun dinten kamari supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga maranco manco. Kocapkeun kamari teh rubuh ohim ku Kidurgala gitunya, tos dibawa ku Nyisari di parancahan di Ubaran nepikeun kasadar deui tur lita deui anu geuleuh tina dada semu hideung teh keuna ku elmu Kidurgala anu disebutna tapak jalakling cenah gitu mitranya. Kocapkeun gancangna carita waktu harita teh peuting gancangna carita bray we teu karasa subuh kalakon geus sarolat subuh terus berayan caang geus carangcang tihang alah sarangcang tihang 9:30 kitu nya 9:30 setengah jam 6. Kumaha nyi ayeuna atuh yang ohim teh nyi. Si Abah buru-muru di masjid. Alhamdulillah Abah. Da tadi ge netepan subuh ke zaman biasa. Atuh syukur alhamdulillah pisan ya Allah ya Rabbi nuhun pisan aduh. Nya atuh syukurnya Abahna bagja budak cager deui. Keun mah da abdi ge tanggung waler hapunten we abdi kirang kirang ieu waktos harita teh kirang kesit kitu da maksud teh Kang Ohim ku abdi ge bade dituluk bade di ieu dibantosan ngan teu kabujeng diserang ku Kidurgalana bari jeung ngaluarkeun ilmu sewuraga sagala Kidurgala teh baru aya ilmu oge sewuraga sugan teh panto wae panto sewu di Jawa cenah aya mitranya mun aya bisa tiasa anjeunna ngarobah wujud janten seueur kitu wah ari disebutna ilmu sewuraga. Kamana ayeuna Jang Ohimna? Itu nuju ieu panginten nuju wirid heula da. Naon teh anjeunna ti tadi teh di kamar wae, kamar Abah. Geun bae atuh. Tekung silila mitra kurudu kaluar atuh Ohim teh. Tanah jiga nu geuring geus cager ngalahan mah geus nya normal deui we da eta mah ilmu siluman cenah kudu. Jang kumaha teu katutuluyan. Alhamdulillah bah asa teu ngarasa nanaon kitu nya asa teu tatu atawa naon awak abdi. Syukur atuh kitu mah Abah Bunga
Heeh, ujang jadi pikahariwang ku mah teh kitu bisi gitu da jelema teh loba anu sirik atau anu ngewa ka ujang teh loba pisan deui anu butuh ka ku ujang. Syukur atuh hari geus balik deui genah mah geus balik ke deui sehat mah. Oh, iso mah isonya. Geus kitu cing laleoskeun atuh jagan abah heureuh ganti heula ye. Baju rek ieu pan rek ka sawah ge. Jang mah tutong waka ka mamana jeung Sari keneh heula di imah. Muhun bahkeun we abdi mah di dieu we heula sareng si Akang. Bilih kitu bilih kumaonam. Nya nyaikeun we lah. Nah keun beda ari kebon mah. Sok loh ge sok di sok di ceboran atawa di bebener jalan caina. Oh, mah iso. Atuh cing laleos mah iso kanggona jeung si Abah meureun rek saralin eta. Ieu terus ka dapur laparan ti ka sawah mah pakean teh digantungkeun di dapur gitu nya. Dibeur hau atawa pipir dipipir gitu. Kang, ya kumaha anjing? Urang ka Tegal Rancagahar, Kang. Kumaha Akang nya Pak ieu kitu kasakit aya keneh karaos atau kumaha? Ya tos daya atuh geus biasa deui Akang mah. Matak eta kade musti ka teh sanes lain titah midua kepercayaan da eta mah ukur gitunya barang paeh ngan tapi aya mah manu maunatna gitunya aya khasiatna da anger percaya mah maranda sidik puguh kanu nyiptakeun urang. Oh, Nyisari. Jadi cenah ulah mutlak gitunya percaya kanu barang cenah musyrik cenah lah di garis besar nama percaya mah nya ka Allah we kanu musik malikeun urang mitranya benda dongeng atuh ieu mah teu kitu teu dirame-rame mah moal rame dongeng teh garing we pangintennya mitra teraskeun deui. Teu naon Akang ieu sehat nih kumaha kitu rek ka Tegal Rancagahar kumaha. Nya di daerah dinya makan langki jalmi bisi kaburu aya deui nu teu pararuguh ka Akang eta omat kajeun-jeun beubeurkeun diselapkeun disieukkeun beubeur dieun beubeur batu teh selapkeun kumaha we carana tu abi tos ngadamel iketna mah kari ngasupkeun Oke orang di pagehan deui dikecos gitu Kang sanggan ame teu leupas ari sana si Ibak mah. Ya atuh kitu we mending ge nyi. Keun bae ayeuna mah keun tadi eta geus arang kata can si Abah sareng si Emak. Awas nama aya di paripir keneh. Kayak abdi urang nyarios heula. Ya atuh sok atuh nyai nu nyaritana nya ame kaharartieun gitu. Nya atuh antusan sekedap. Cid kitu nya leos kitu ka dapur kabeneran keur di bararajeu itu baju ka sarawah kitu nya di dapur. Nah kaya kadi jeung kadi sagala nyai. Sanes Abah. Aya picariosun sakedik. Ma aya hape omongan naon nyai ieu sakedik picarioseun sok we rencekeun heula atuh dianggo anggoanana. Oke atuh ge kari ngancingkeun ieu kampret ieu baju geus bareres segek dariuk dina babangkuan babalean di jero dapur aya dahau aya gitu nya.
imah gedong mah anu itu mah ari mareuting we ka ditu da kahirupan sapopeh mah lolobana di imah nu heubeul cenah betah dina imah heubeul. Kieu Abah Ma abdi teh bade ka Tegal Rancagahar sareng Kang Ohim nya pun rama pan awanti-wanti gara-gara lungsurkeun cenah turunkeun ilmu anu aya di diri abdi ka Kang Ohim jeung mitra aya ieu tadi anu kada dilungsurkeun ilmu supados Kang Ohim ayeuna mah jadi seueur namiha musuh teh lain si rewok wungkul malahan mandurgala ge kumaha kitu nyi rek kumaha nya bade ngayekeun masikeun ilmu itu nurunkeun ilmu ka Kang Ohim ilmu rengkah jagat jeung guntur jagat ari mustika mah eta mah da kudu dibawa matak didamel beubeur ku abdi oge. Oh gitu bakeun bae atuh cik we ira rek marangkat nya ayeuna we Abah mangkat ka Sarawak abdi bade ka Rancagahar kade di dinya teh mah hungkul leutak mah bisa ieu nyi kade pan tos diwartosan eta teh pan tempatna pun rama kerajaan da katinggal ku manusia mah jiga Tegalan we jiga mel gitu ranca da adikku abdi mah katinggalan nya karaton we kerajaan malahan mah aya nu ngajaga eta teh dipelah kulon teh caket susukan teh mun ku jalmi mah katinggalna eta jalan ngabulungbung lebet ka karaton baru aduh abah nyari ngaliwat ka dinya teh meureun ditingali ku gulang-gulang kudu ngajaga nya wios teh moal nanaon sidik masing-masing kahirupan kecuali nya aya nu teu beres atawa nu kurang hade kalakuan atau laku lampah karak sok mah rada diheureuyan ku gulang-gulang. Nyaduh sok we kumaha we aratur rada lumayan atuh ayeuna mah musuh teh keur masih rewok jeung paladna can tarumpur mah atuh kumaha tamah ayeuna si Durgala kitu nyai mohon kitu bah sok we atuh arek ieu mah arek arinit mah tulakan we biasa dapur di dieu imah itu mah wah tulak zaman kiwari gang ieu we tulakan di jero nuhun atuh Abah manya kitu nya sok nyi kadewe cing tarapi cing hati-hati nuhun atuh nya manya bari jeung sungkem sasalaman gitu nya Ohim ge tuluy nyampeurkeun tos kitu mah terus ka uninga Tinysari abdi bade angkat teh sakedap nya geus cing salamet nya gang cing salamet di jalanna kade ulah sompral atuh Bah da komo ieu jeung panghunina katitih Nyisari teh orang dinya hojik atuh Itra cing laleos Bah Idis jeung Ma Iso ka Sarawak tatan Ohim jeung Nyisari geus dicieunkeun sekejap wah skedeung nyeun beubeur model kitu mah ku Nyisari jadi diselapkeun teu oleh dibeberkeun ayeuna mah jadi samodel eta beubeur jawara itu ciri khasnya
make baju kampret hidung kaluhur kahana make ikat barang-bang semplak sana cekolot teh namanya cinggara diga tuh mapai kanu rada kurang loba jelema tekung silila anjog kapalataran anu lega jauh ka ditu jauh ka dieu malahan mah gulang-gulang maning alieun kanu daratang teh nyararembah disari mangut ari ohi mah teu ningalieun gitu da can dibejaan can dieukeun salam sembang bakdos putri bari nyararembah gitu mangut teh disari teh anyi mangut ka saha nyai tapan aya gulang-gulang alah nya hilap abdi teh hapunten nya Kang cagap weh dada na Kang Jang Ohim teh geus dicagap dada terus punten nya Kang abdi bade ngusap raraya Kang diusap weh beungeut Ohim teh penyisari pas bundak brai teh mitra karaton gede ngejungkiring jalan ngabulungbung palataran anu tadina mal dekat tingalinya ranca gitu wah eta kuat ka ngeplak hejo cukutna ngeplak tah urang di dieu Kang moal aya nu ngaganggu urang tuh di ditu tuh nategalan aya batu saeutik tapi nemplak meujeuh jang ngayekeun Akang sila di dinya sok Akang geus nepi kana batu nu ditujunya mitra sok Kang sila di dinya nyingareup nulon moal naon ieu teh nyi engke ka Akangna moal Kang dang keke abdi mulang mah ka nagara ku abdi ge dicanakan deui ilmu boh batuna naon ge sangkan kasucian kahormatan kaibadahan Akang ka nu maha suci teh teu kabantuan ku nu kararieu ieu mah jang numpes heula nu kajahatan we jeung ngitung-ngitung abdi pan ngayekeun arek numpes ngabebela istilahna marek bebela ka rakyat ka warga tur ka Akang ngabantu onya teu nanaon atuh ari kitu mah udah Akang bisi gitu mi dua pangeran komo percaya kanu kitu kanu kieu kan bae da eta mah titipan bangge dibawa deui ku abdi ngan lamun nu di model harta mah wayahna eta mah urus model sawah model kebon model imah kitu mah nanaon eta mah geus mutlak aya keringat hasil Akang oge usaha nya teu nanaon atuh kitu mah nyi atuh sila wegek Ohim teh ningareup ngulon sok peureumkeun Kang socana mitra nisari diuk tukangeunana tukangeun Ohim kita dibuka baju Ohim puligir nyingahareup ngulon ikat tilaan beubeur disimpen nu aya mustika da ieu mah harek nurunkeun ilmu jadi ulah aya waka aya ilmu aya mustika da moal lapal seunah kitu nya mitra heuna dong geus kitu peureum Ohim teh bari sidakep atawa naon teh nanggeup harigu gitu nya
tong ti tukang kahanapkeun we panangan mah anguran tumpang-tumpangkeun dina tuur ngarep ngulon atuh ohim teh bari peureum ti tukang nyisari soknya kedah siap Kang puseukeun batin kana maha kawasa akang tetep ieu mah dan rek di PHP-an lain arek di teuneun mutlak dipaten atawa dieukeun dina awak akang dan ke tempok warna kuring mulang mah dibawa deui dicopotan deui nu kararieu mah da lain ilmu nu bener ieu mah jangan jaga diri akang heula we sapanjang menumpes kejahatan nya atuh sok nyi kondisi lila peureum dampaleungeun terus ge nyisari ti tukangeunana musatkeun meureumkeun panon musatkeun kana mapatkeun ajianana jeung museukeun pikiranana kanu ilmu-ilmu nu arek diturunkeun ka ohim nyaeta rangkah jagat jeung guntur jagat mimiti peureum sarua nyisari ge tekung silila dampaleungeunna duanana ditapalkeun kanu tongong ohim kencak atuh ngegetar terus ngegetar ohim ge ngegetar turisat aya cahaya ti luhur langit mitra buka saha tah nu murageun namanya siluman panginten dadongeng lus atuh krenyet ohim teh keun Kang nembe hiji babari da ieu mah nya ilmuna da atuh tekung silila dampaleungeunna deui teh dihareup ayeuna mah pinah nyisari teh ning hareupan ohim we dampaleungeun teh kencak atuh di kanu dada ohimkeun nurunkeun ilmu guntur jagat di tukang tadi rengkah jagat ayeuna guntur jagat geus kitu bahawa panas ngebul malahan mah ieu mah satengah hurung lamun katingali mah duanana ieu manusa heul jinis siluman jeung manusa pangpangna mah ohim mending ngagebur hurung lamun aya nu ningali mah geus tekung silila jeger we aya naon teh aya gelap ngaceleger kanu awak ohim daripada ngajongkeng atau ngalapak mah ngadon ngebul bari jeung semu caang awak ohim teh geus kitu nya tekung silila mundur we nyisari teh bari jeung kesang luat leet bari jeung mundur teh bari jeung nyusutan kesang ohim ge sarua ngurutu jiga nu mani kesang badag gesang lembut kitu mitra tekung silila pok nyarita nyisari sok Kang buka socana beuntakeun deui we da atos brai atuh mitra dibuntakeun deui ditingalian ohim meuni asa cararekas itu bener ilmu teh sok ayeuna mah urang cobaan sok anggo deui we anggoan beubeur pake deui Kang anggoan iket anggo deui terus sakara-kara mitra nurunkeun ilmu teh da tuahnya rongkah karajaan eta teh di dinya mitra aya soratan pajirim
nyaeta pek teh bapana Nyisari nyaeta Raden Sukmakala. Alus putri Geus rek 5 rek 3 tahun meureuran di alam manusanya kudu loba kurang kene masih kene lila perjalanan tah itu ceuk amau ge kudu buru-buru dibikeun eta ilmu teh diterapkeun heula ka Ohim sangkan bisa manehna nada sagala serangan ti musuh. Muhun Kanjeng Rama. Bener gitu Kanjeng Rama. Muhun ama atos ku abdi dipasikeun sadayana kakaknya ajian anu piwarang ku ama dipasikeun ka Kang Hoim teh atos diekeun diterapkeun kanuragana Kang Hoim. Halus. Tuh belah kaler aya batu gede. Cenah dicobaan ku Ohim. Mangar ama gone kitu syukur hidup cager. Amuran kudu loba nyeun leuwih loba deui kahadean. Da moal karasa waktu sege nyerele. Pok eta jirim tanpa enon soratan pajirim nyaeta Raden Sukmakala. Raja Siluman Belut Bodas. Les we sorat teh angin eueuh deui balik deui ka asal. Tayona nitenan ti tadi oge ti barang jol nepikeun ka prakna mikeun ilmu teh nitenan. Jadi geus teu loba tanya itu ieu. Kang, ya kumaha nyi? Hayu urang ka paliwetan yuk. Ka palikaler tuh aya batu. Sok cobaan ajian teh. Kumahakeun ni? Salogodorkeun we leungeun tarik ka tukang bari tarik napas kebatkeun ka hareup. Kieu yeuh contohan mitra tapi henteu ngajadieukeun. Kitunya atuh. Tu sarua jeung anu ku si ieu Durgala kitu. Sarua tapi leuwih aheng ieu da ieu mah nu bogarna ge raja. Tuang Rama abdi ama. Atuh mitra Ohim teh nurutan we kitu. Dampal leungeun simpen dina dada diekeun kitu nya. Dampal leungeun dirapatkeun dina dada terus dibesatkeun disalogodorkeun bari didampal ditemprakeun semu kawas ngejeblag gitu lah. Saradot buricak atuh mitra kanu batu jelegur teh batu ramuk jadi koral bubuk alah nyai buat ka kitu nepikeun ka kitu. Nya eta teh ilmu guntur jagat eta teh anu ngaceleger eta teh nu tadi aya gelap ningang ieu kana awak akang sok ayeuna teu meura ieu gara teh nyerag bumi ku akang mitra teh nyerageun nu katuhu bumi hoyagna ge nepikeun ka gulang-gulang oge cing galulitik nu darariu di karaton gitu. Ieu ge kabeh sapangeussi eta karajaan karaton barudal bariji gitu. Aya naon riweuh we.
bijil raja teh mitra ti kerajaanana tong ngararuas rakyat sakabeh rakyat kaula teu kudu reuas eta mah ajian kuring emu kuring keur dititipkeun heula ka anak kuring nu keur ngalalana di alam manusia moalna naon geus cik baralik deui teu kudu ieu nyobaan unggul eta mah mitra ajian rengkah jagat jeung guntur jagat wah ronggahna tuh kan nyakang tong boro jelema siluman ge bari jil dikebeli ku akang sararieun atuh nuhun nyi kumaha atuh ayeuna mah kumaha nya ari ayeuna mah da atos we heula da waktosna kabujang seep mitra apunten waktosna kabujang seep kan anjing urang teraskeun deui dina bagian kadua hiji ayeuna ieu nu kantun dina bagian ka-20 apunten seueur lepatna seueur kakiranganana tina tata bahasa tanapi kumaha cara penyampaianana simkuring kirang sae maklum rumaos simkuring diajar sakitu hapunten nu kasuhun kasadayana ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.